Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu Gusti Allah teh basirun maha ningali bima ta'maluna kana naon nu ku aranjeun dipigawe. Urang teh ngan maca doang kan kana ayat teu asup ka jantung ka sonobari. Sehingga ketika orang maca ayat Allah teh maha ningali kana sakabeh pagawean naon bae nu dipigawe ku urang Allah ningali. Oh iya Bu, Masya Allah, kudu isina tuh ketika orang migawe nun teu dipikaridho ku Allah, Allah teu pernah satik teu neuleukeun ka urang, neuleukeun kan ka urang. Oh iya isin atuh urang lamun ketika aya parentah Allah salat aju urang teu salat ijaeun, sedengkeun urang ti Allah kuari diurus ku Allah engke bakal balik ka Allah. Nah ketika aya parentah Allah teh urang teh api lain isin amat lamun ieu ayat asup ka jantung. Keur carita ayat ieu teh tujuanana mah jang sahabat-sahabat nu area di Mekah, tetapi nu dimaksud bahkan umumna Allah ningalikeun kana naon pagawean urang nu ku urang dipigawe. Make jeung teu boga kaisi da tu urang. Eta urang nga-HP, nga-SMS geus kolot da urang, guisan da urang. SMS-an emang Allah teu neuleukeun. Lamun nyana bener-bener asa di pangeranan ku Allah atuh kudu boga kaizin tolong. Teu boga kaiz. Ayat ieu teh agar dibahas mah wallahu bima ta'maluna basir. Gusti Allah basirun maha ningali kada pagawean-pagawean nu ku urang dipigawe. Masyaallah urang salat Allah ningalikeun. Urang ngaji Allah ningalikeun. Haju ningalina Allah mapan lain ku mata, tapi Allah ningali. Nu paling ditinggalikeun ku Gusti Allah kan qalbu urang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hate. Urang mah kuari masinikeun teh masinikeun zahir bae. Ketika orang neuleuh duh aing ieu neuleuh awewe duh hasana dosa disimparan ku urang bagus. Ketika orang ngadenge berbagai omongan-omongan anu goreng musik dan lain sebagainya duh hasana dosa disimparan ku urang bagus. Ketika ku urang nu lain cagapeunana diragap ku urang aduh asana aing dosa ieu bagus disimparan ku urang. Aya awewe jahe suraseuri toel ku urang geus datang ka imam, ya Allah ya Rabbi hampura Gusti ieu curug lain jang noel si eta dosa bener lah. Tapi ku abdi ditoelkeun Gusti hampura ditobatan urang bagus. Dosa-dosa leutik baku urang ditobatan babari jasa. Tah kolbu urang nu teu pernah inget ka Allah kunaon teu ditobatan. Anu ketika urang salat hayang ka alemna lain ku Allah nu nitah endahan ku makhluk eta teu pernah ditobatan goblok berenang. Dedeleuan mata mah kurang ditobatan bagus masih kena daek tobat daripada jelema nu teu tobat dan itu malah sapira zahir qalbu urang. Ketika urang salat hayang ka alem ku tatangga, hayang ka alem ku murid, hayang ka alem ku rekan urang kunaon teu pernah ditobatan eta dosa nu panggede-gedena. Sedengkeun Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Lah zahir mah boro-boro ku Allah urang ge kadeuleu tapi hate eueuh bisa deuleu iwati Gusti Allah kok teu pernah sih ditobatan urang. Jih ketika urang deuleu awewe dak mun silak bae deuleu awewe nama babari tama nobatanana jeung leutik tama hayangna di jero hate nu bahaya. Kok hayang teu pernah ditobatan ku urang resep amat beuh. Irungna beda jeung nu di imah ieu mah. Ya Karim pipina ya Allah ngadaun seureuh mah budak. Aduh. Ieu bibirna beureum asli maka jeung hukum nu di imah mah lamun teu make sedow asana hideung bae nya mah. Geus bawa ti ajal tah hideung teh. Ieu mah lain deui, ieu mah lain deui. Aduh aju senyum deui.
bangun hayangan tak urang hayangna tak kayana ieu teu pernah ditobatan resep nakanya teu pernah ditobatan deuleu mata mah gampang tah mah naon kagampanganna deuleu mata mah sajam 2 jam nyana indit urang indit geus teu kadeuleu deui tapi ieu hate mah pandik ieu bae di kamar ya Allah aing ngomong mah ya Allah teh budak geulis mah sabaraha poe sabaraha minggu sabaraha bulan coba pikir teu pernah ke urang diopenan ieu hate lamun nyala teu noreko lamun nyala teu nasawuf ulah ning jawara ulah ning jelema biasa ulah ning jelema anu kaya kiai nu teu norekat mah moal bisa make udang-udang yang segede ban beca jubah aya awewe kulantaran loba murid haram kiai tinggal kiai sebab naon eta mah semu mah ye dorongan kalbu tapi lamun hatena geus ka Allah kajen teuing muncilak bagi atuh naon bedana jeung kada cih sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia diciptakeun model kos kitu zahirna sia kos kitu batinna wallahu alam sia meunang ridho Allah atawa henteu urang pan boga pikiran kos kitu kadal liwat sapira kadal atuh saha nu resep saha nu benduk ka kadal eueuh nu resep nu benduk ka kadal mah ketika aya awewe resep henteu benduh henteu tah kakarak kolbu eta anu meunang ridho Allah nyai kakarak kitu wah bisa eta nu hese eta ngurusan ieu kunaon teu pernah diurusan si kurang kolbu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ya Allah ya Rabbi hate kurang diantepkeun bae ketika diundang ngariung ka mana ka anu aya saha aya kiai anu moal aing mah salila aya kiai anu kunaon teh diberesan boga panyakit kos gitu Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi aya hahalang aya naonan si hatena ayeuna awewe bisa berpaling ai eta teh pernah diberesan naonan kabawa ka kuburan rugi sia kiai tinggal kiai digencet sia ku kuburan Masya Allah wallahu bima ta'maluna basir ya Allah ya Rabb didelekeun ku Gusti Allah ka mana sia leumpang nyaho sia sabaraha poe deui sabaraha minggu deui tuh deui ku aing geus dipastikeun sia masih kene can beres keneh bae ceuli mah ku urang ya Allah astagfirullahalazim astagfirullah masalah bagus tapi kolbu ya Allah ya Rabb aya ria aya hasud aya sumah hubul dunia hubul jah dan lain sebagainya Masya Allah kan tuh nu mantap kangjeng Nabi wa ainuhu wa qalbuhu lam yanam qalbuna teu pernah sare matana mah bisa sare tuh wal ainu qad naisat wa qalbuhu lam yanam ai mata ieu mah sare hate mah teu pernah sare kunaon teu pernah sare zikir ka Gusti Allah terus ingat ka Gusti Allah terus bae ini abitu rabbi yutaimuni wa yuskin Masya Allah kuring ngendong di pangeran kaula ya Allah ku Gusti dibere dahar dibere nginum urang mapan bingung Gusti Allah berarti dibere dahar naon dahareuna nya inumanana susu apa naon eta tah urang makan mikiran kos gitu eta oh lain gitu Kangjeng Nabi mah kulantaran teu pernah putus ingetan ka Gusti Allah sehingga sare ge inget bae ka Gusti Allah abitu rabbi terus bae asa gendong di Allah perasaan teh asa jeung Allah bae teu pernah aya jarak antara kaula jeung Allah sehingga diberi kekuatan kaula sakumaha kuatna anu dalalahar padahal kula teu dahar tapi diberi kekuatan kos jelema anu diberi dahar yutaimun
minum padahal maka ulah dibere kekuatan kos jelema nu minum boro-boro sapoe sapeting dua peting tilu peting saminggu kula bakal kuat kuda ku indahna jeung Gusti Allah tuh henteu pernah urang teh sin cak kanjeng Nabi lamun poho ka Gusti Allah urang mah keur salat ge teh ka Allah keur salat usolli Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Sendal tadi di mana? Meuli 1,5 juta karya eta. Bandrol mangkane kredit dan angin. Ya Allah, iya kana budaya iya kana sae. Tas tadi di mana tas? Ya, tas. Ghairil maghdubi alaihim. Urang waca Fatihah. Teinget ka Allah. Salat mah teinget ka Allah komo lain salat. Komo lain salat. Iya tah, urang teh ngaji teh urusan rurukunan mah gampang. Rukun wudu, rukun salat lah betakeun sok kitu. Maksudna kos ka itu mah gampang. Hayang ngageserkeun perasaan nu tadina teu wauh ka Allah jadi wauh, nu tadina teu inget ka Allah jadi inget, nu tadina teu nyangkrung Gusti Allah di hate supaya nyangkrung bae. Sebab tadina ti Allah kuari diurus ku Allah, engke bakal ka Allah kunaon Allah dipohokeun. Mentak cak Sultan Abdul Qadir wauhkeun kuari keur hirup ka Allah abeh engke ketika di akhirat Allah wauheun ka maneh sebab naon man zakaroni cak Allah saha jelema nu eling ka kaula di loba jelema kuring wauh di nusa anterona wauhna sorangan inget ka kaula inget sorangan cak Gusti Allah geus lamun urang boga perasaan urang sorangan Allah nu kadua urang duaan Allah nu katilu urang opatan Allah nu kalima berarti teu putus jeung Allah engke di akhirat da ge Allah geus wauheun jasa ka urang cak Tuhan Abdul Qadir wauhkeun kuari keur di dunia abeh di akhirat Allah babarieun ka malaikat ai malaikat tuh nu di alam dunia na geus wauh ka aing hijikeun jeung nu warauh deui coba eta ai urang teu wauh ieu teh cenah ieu cak malaikat ieu kiai-kiai teh kiai mana teh oh ieu mah kiai nu sok pohoan ka aing hijikeun jeung nu paroho deui nya kumaha teh mana mun dikitukeun ku urang masyaallah kan tah ieu mah saeutik behelanan wallahu bima ta'maluna basir Allah teh maha ningali karena pagawean nuku urang dipigawe sing isin atuh ketika urang ngalaksanakeun di luar aturan Allah tah lamun urang ge boga ka isin mulai urang hudang ieu teh penting heset DKS ge beuh Gusti isin amat ya abdi mewah teuing ngasana ieu abdi lah sapira abdi tapi ieu bu masyaallah ieu naon karangarana kasurna ge hilon ya karim ieu anggelna inwak sabenerna mah melejit bae Gusti ieu inwak teh teuas tapi lesang tapi kan ya teu pantes bernama awak abdi ya Gusti haju naon gara dibagus-bagus kieu ya Allah ya Rabb hampura Gusti tuh kuduna makan gitu urang isuk pageto mah awak abdi teh beureun teh di amparan-amparan acan di jero kubur teu disamakan-samakan acan nah ieu mah aya ieu Gusti tapi ieu mah jangan jaga kesehatan bae hudangkeun abdi Gusti ke jam 1 jam 2 rek tahajud nurutan Rasul nurutan para wali geus bismillah beres hudang teh urang jam 2 duh isin amat ya ku Gusti Allah dihudangkeun meureun ti tahajud gegeran kacai urang asal geus boga isin we mantep tapi lamun can dibere isin ka Gusti Allah hudang jam 2 ka jam 4 sabaraha jam deui berarti 2 jam atuh hok ieu waktu ye ke Gusti jam 4 jam 4 bablas teu isin ka Allah aing kurang kumaha cak Allah mere sehat ka sia aing kurang kumaha dahar we dahar sia dahar bae we sia hayang nginum malah keur ngaji ge kopi dibawa bae kan ku sia hayu sia segala cai segala naon bung sia mah ngarasa lapar teh bung masyaallah sia mah Gusti Allah ge masih masyaallah keneh bae masyaallah paling bung teh lapar nekat teh ngaji di jam sabaraha di jam 8 datang ke jam berapa jam 10 nah guys aing mah dirinya dek lapar dek naon moal henteu nekat gitu persiapan kopi dibawa
teh manis di bawah, rokok di bawah, asbak segede ember. Ada kira bener. Teu nekat, Masya Allah Karim. Tombo hati iku ana 5 warnane. Maca Quran kanggo ruwing maknane. Kaping done wong alim kumpulane. Kaping 3 zikir wengi lakonane. Kaping 4 salat wengi. Kaping 5 wetenge kudu kaluwe. Iki tombo hati. Watu iki mah wetenge gendut bae. Watu sirama atine ora ditomboni. Waduh, atuh ora ditomboni mah iku mah atuh batu bata ge. Nah, wetenge kudu kaluwen. Atuh kadanan lapar cara wali mah atuh keur ngaji lapar. Ieu mah teu besi ke gaji urang lapar. Buras 5 di hari. Bahasana ge besi lapar keur ngaji. Atuh siapa kok bote ngaji meureudanan. Sakumaha ora ekoros kieu. Ya Allah. Tah hese urang henteu aya nekat kitu mah hese. Nah tinggal kiai carana kumaha atuh supaya ieu Allah teh nyangkrung di jero hate saeutik geserkeun ieu urang boga mata ternyata horeng titipan ti Gusti hiji bae heula mata bae hiji bae heula geus ulah pindah-pindah ka ceulik ka irung ka sungut ka ulah hiji bae mata tekad. Ieu mata teh horenganan lain nu urang, horenganan nu Gusti Allah ngan dititipkeun ka urang. Jang neuleuan Al-Qur'an jeung hadis jeung kalam-kalam ulama, jeung jang neuleuh ka para ulama. Ieu teh nyahona bahwa ieu lain nu urang ketika ku Allah dipareuman mah sinarna urang teu daya teu upaya janu Allah abong nu Allah dicokot ku Allah engke kadang-kadang ditambah sinarna atuh kumaha Gusti Allah bae teu daya teu upaya urang geus kulantaran lain nu urang ieu teh nu Allah sanggakeun sadaya ka Gusti Allah ketika urang neuleuh encan norekat ieu mah karak syariat doang. Lamun lain ku Allah orang mal bisa neuleuh sakit tuh geus hebat. Dedeulean urang teh lamun lain ku Allah mah mal bisa neuleuh. Ieu kedang Allah bisa neuleuh. Tuh kan. Ketika orang boga pikiran kos kitu tak beuh ieu deuleuh teh nang Allah kara lain nang urang. Kiceup nang Allah. Hiji bae mata salila hirup urang. Begitu neuleuh masyaallah keindahan. Itu indah nang Allah, urang bisa neuleuh nang Allah. Itu geulis amat si awewe. Kagelisan nang Allah, iya nang Allah sarua bae ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah nyieun awewe ku gelis-gelis teh. Gusti kakawasaan Gusti itu ngarendeng nu itu jangkung nu itu pendek nu itu mah putih nu itu mah hideung ya Allah ya Rabbi maha kawasa Gusti. Aing maha kawasa. Sia resep atur resep Gusti. Nu mana nu sia resep? Atuh nu itu nu jangkung. Wani sia sieun ka nu kolot. Geus eueuh deui ta Allah. Nu aya dijebrisna nu kolot. Barang urang kan boga duit, haji urang resep ka nu itu. Nu kadeuleu lain Allah nu kolot. Bayangan teh, ayo sia. Ayo gada-gada. Angkat kaki sia. Make kolor sia balik. Kadadengekeun bae tah sora apa majikan teh. Asal manggih bae awe. Ayo. Ayo. Allah Allah. Nu aya suara pamajikan. Urang teh kos kitu lemah jasa. Lamun urang gagah mah ketika urang neuleuh. Ayo sia. Ayo. Hah? Goblok sia. Cak nu neuleuh edan tah naon teh si Ki Haji. Aduh. Wallahu bima ta'maluna basir. Keur carita syariatna deui lamun ku Allah teh didelekeun mah atuh moal bisa neuleuh. Syariat lain urang syariatna lamun ku Allah teh bisa didelekeun moal bisa neuleuh. Eta syariat berarti urang makomna di dinya handap tah di dinya. Naik ka tarekat lain deui tah memahami mata. Lain deui naik ka hakikat bisa deui.
Mantak kurang ngaji teh padu bisa maca kitab nerangkeun. Kos kitu mah masih kene calon neraka sebenarnya. Sebab naon? Encan ngarapihan urang can nyebrang ti syariat katoliko. Da karak nyaritakeun mantek samsiah kudu juman. Kos kitu kata mah ngaji sampah. Encan asli mah. Tadi kan kakaraknya syariat batak. Wari naik ke torekat kudu kumaha tah? Pandangan ahli torekat geus lain deui. Pandangan ahli hakikat geus lain deui. Aya cara-cara. Nu mentak aman jelema lamun geus jadi norekatna moal kabita. Kudu dia moal kabita ku awewe moal kabita kecuali awewena anu ikhlas lillahi taala. Oh berarti nek kiai aya harapan kula ngomong kitu sia kai. Nah iya maka karak syariat kayak orang bahas di makomna makom toriko bakal ayah supaya tersentuh hati orang. Iya bahasa kibel syariatna mun Allah teu mere bisa neuleuh moal bisa neuleuh urang. Geus eta ge mulai geus teu pati ngaku. Aslina ulah di aku bahwa deuleuh urang. Aslina naik ke tarekat, naik ke hakikat. Walladzina kafaru wallahu a'lam